Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Ahmad Budiman dari kelas 11 IPS 2 perwakilan dari kelompok 1. Dalam video ini kami akan menjelaskan sedikitnya tentang pernikahan dengan metode mendatangi dan mewawancarai salah satu narasumber. Ari nikah teh menurut lugot adomu wawati kadar-kadar ngawati kami dina kitab Yakutun Napisma. Maksudna adomu wawati teh kadar-kadar ngawati ngahalalkeun kana ngawati teh ngajima atau berhubungan badan gitu. Berkumpulna antara dua insan antara pamegat sareng istri eta kadar-kadar nikah cek lugot. Tapi kalau pami misalkan cek istilah mah nu dimaksud nikah teh akdu ya tadommanu ibahata alwati bilab dinikahi ngameunangkeun kana ngawati kalayan nganggo lapad pertikahan tegasna akad teh ya gitu. Pami nikah cek sara eta nu dimaksud nikah teh. Dalil nikah an-nikahu sunnati palaisa minni gitu. An-nikahu sunnati palaisa minni. Ari nikah teh saur Kanjeng Nabi sunat kami sing saha jalma anu nikah ngalaksanakeun sunat kami maka bakal bebarengan jeung kami di surgana Allah gitu. Eta saur Kanjeng Nabi gitu. Terus hadis nomor kedua mah an-nikahu sunnati pamalam ya'mal bisunnati palaisa minni. Sing saha jalma anu ngalaksanakeun nikah dina ibadah ka Allah maka eta oge sami bakal bebarengan jeung kami di surgana Allah. Nama Santri Hidayat dari kelas 11 IPS 2 kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan? Adomu wawati, kadar-kadar ngawati, ngahalalkeun kana ngawati atau zina. Bisa juga disebut dengan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya dengan menggunakan lafaz inkah atau tajwid. Hukum anu aya di pertikahan nyaeta hukum syara. Kumaha masalah hukum syara sababna ieu teh sunat muakkad. Sunat muakkad teh sunat anu dikeukeuhkeun, anu kudu pikeun jalma anu baleg tur boga akal jeung manjing kana waktuna pertikahan rek tikahkeun gitu. Jadi hukum nama sunat muakkad gitu. Teu wajib ieu mah. Pami misalkan ayeuna nikah diwajibkeun berarti anu jomblo kumaha gitu. Berarti mah sunatna sunat muakkad gitu. Sunat anu dikeukeuhkeun. Hukum pernikahan dalam Islam yaitu sunnah muakkad. Namun pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rukun nikah pami ngemutkeun dina kitab Yakutun Napis aya 5 rukun nikah teh. Nomor kahijina lalaki, kedah aya lalakina otomatis ya. Nomor kaduana rukun nikah teh aya istrina, calon istrina, calon mempelai pameget, calon mempelai istri. Nomor katiluna aya wali. Nomor kaopatna aya saksi gitu. 2 saksi
antara si saksi di pameget sareng saksi di istri gitu. Nomor kali mana segat teh di dieu mah mahar gitu. Maharna bade sabaraha gitu. Contohna ayeuna teu aya mahar oge ku ngucapkeun bismillah eta ge sami mahar gitu. Bismillah teh mahar gitu. Contohna ayeuna aya si A anu bade nikah ka si B. Tah si A teh maharna teh mung cuman ku bismillah teu ku emas teu ku harta gitu. Tiasa wae tiasa asal aya nu tadi teh nu opat nu tadi aya lalaki aya awewe atau mempelai pameget mempelai istri teras wali teh anu nikahkeun gitu teras saksi dua saksi teh anu ngasahkeun sareng henteuna gitu eta rukun dina nikah teh aya 5 gitu. Nama saya Siti Nur Fadilah dari kelas 11 IPS 2. Adapun rukun nikah yaitu yang pertama mempelai laki-laki, untuk yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat saksi berjumlah 2 orang, 1 dari pihak perempuan dan 1 dari pihak laki-laki. Yang kelima yaitu segat atau mahar. Tujuan pernikahan atau aya dina hadis Kanjeng Nabi disaurkeun tazawwajun nisa fa innahu ya'ti nabil mal. Ari tujuan nikah teh nyaeta kahijina sekedar ibadah, nomor kaduana sing saja ma anu nikah maka bakal bijil atau ku Allah bakal dirizkian gitu. Tujuan nikah teh kahijina ngalaksanakeun parentah Allah, nomor kaduana ngalaksanakeun sunnah Kanjeng Nabi, nomor katiluna ngadatangkeun kana rezeki. Eta tujuanna mah gitu. Da moal aya tos nikah sangsara moal. Moal aya. Hikmah dina pertikahan panginten hikmah nama seueur pisan mung aya beberapa panginten moal disebatan sadayana pangintennya hikmahna kahijina panginten nu tadina haram jadi halal hikmahna teh nomor kadua nanya eta memperbanyak keturunan tegasna memperbanyak keturunan teh sangkan nyeueurkeun kana umat Kanjeng Nabi gitu. Dasar Kanjeng Nabi sok cingreun deui nu jadi putra mah ngalobakeun agama Islam gitu. Sangka naon sangka kuat. Ayeuna contoh ku logikana we nya nyere hiji dipake bebersih moal tiasa. Pami dibeungkeut nyere nu loba pake ngebersihkeun anu oge bisa gitu. Ayeuna umat Islam saeutik mah teu kuat gitu. Beungkeutkeun lobakeun umat Islam teh kuat kokoh gitu. Nah, hikmahna 2 tah hikmahna nomor 1 teh nyaeta menjauhi dina perzinahan gitu. Menjauhi dina perzinahan. Nomor 4 perkawis mah hikmahna nikah teh nyaeta naonnya mempersatukan antara naonnya ukhuwah Islamiyah gitu. Contoh ayeuna si A teh sareng si B teh bade nikah otomatis keluarga si A sareng keluarga si B teh nu tadina teu jadi dulur jadi dulur gitu. Memperkuat silaturahmi. Itu hikmahna dina pertikahan. Nama Saufi Winandari Pratami, kelas 11 IPS 2. Tujuan nikah: 1. Sekedar ibadah. 2. Pembuka pintu rezeki. 3. Perintah Allah. 4. Merupakan sunnah Nabi. Hikmah nikah: 1. Haram jadi halal. 2. Memperbanyak keturunan umat Kanjeng Nabi. 3. Menjauhi perzinahan. 4. Mempersatukan ukhuwah Islamiyah.